Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 16 ya. Halaman 16 di Hanak. Wa rawa sareng ngariwayatkeun sa Abu Dawud. Li'an akuda. Yakin la'an akuda yakin rek diu kami mah ma qaumin sarda kaum yadkuruna la'an akudanya yadkuruna anu dikir itu si kaum teh Allah taala ka Gusti Allah taala kuring mah yakin bener-bener rek diu kuring mah sarta jalma-jalma nu terus eling ka Allah sugan we atuh teh ka urang kabawa eling lamun teh mah bebarengan terus jeung diuk jalma-jalma anu dikir ka Allah min sholatil godati timimiti sholatna subuh hatta tatlu asa hingga bijil non asyamsu panon poe eta ahabu leuwih bipika cinta ilaya mungguh kami min an atako tina yen tangga merdekakeun kami teh arbaata waladi Ismaila yubeuh kana opat jalma turunan Ismail. Jadi sahur Abu Daud mah leuwih resep keneh diuk babarengan jeung jalma-jalma nu daek dikir ka Allah timimiti geus salat subuh teh nepi ka bijil panon poe tibatan ayeuna ngamerdekakeun opat anak turunan Nabi Ismail. Jadi leuwih nikmat keneh sapertikeun kitu. Mata kula ningalkeun urang di subuh mah ngaji urang mah hate supaya eling ka Allah. Kurang kumaha ngeunahna ya bari ngaji bari ngopi aduh luar biasa. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Imam Ahmad ghanimatu majalis dzikri ari kauntunganana ayeuna majelis dzikir eta al jannatu surga. Kauntungan majelis dzikir mah nyaeta surga. Geus moal diragukeun deui. Surga bagianana. Wala ngadawukeun sa Syekh Ijuddin bin Abdus Salam rahimahullahu taala amin. Wa hadal hadisu sareng ari hadis wa amsaluhu sareng pirang-pirang perumpamaanana. Ieu hadis eta yulhaku disaruakeun bidarojatil amri ku darajat parana kade. Ieu hadis teh mertelangkeun tentang dikir kitu kudu kieu nepi ka majnun kudu nepi ka sapertikeun jalma nu gelo eta teh parentah pentingna urang kudu dikir ka Allah. Parentah pentingna urang kudu eling ka Allah. Lianna kulla fi'lin karena saenyana saban-saban pagawean madaha anu muji hukana itu kulla fi'lin asyari Kanjeng Nabi au mudihabakan dipuji saha fa'iluhu nu migawena itu kulla fi'lin li ajlihi karana arah-arahna itu kulla fi'lin au ida atau janjikeun naon alaihi ka itu kulla fi'lin bi khairin kana kahalusan ajilin anu aya di dunia au ajalin atawa di akhirat bahwa mangka itu kulla fi'lin eta makmurun nu diparentah naon bihi kalawan itu kulla fi'lin. Jadi urang teh diparentah setiap ayeuna ngabejakeun bahwa ieu teh alus, itu teh alus, cek Kangjeng Nabi teh eta teh secara tidak langsung parentah bahwa urang teh kudu kitu. Tanya eta teh kitu. Lakinnahu tetapi na ari kula pilin eta tarodada mang kula pilin teh bainal ijabi antara wajib wa nadmi sareng sunat. Ngan pedah henteu secara statement langsung bahwa ieu teh wajib atawa sunat tapi nu jelas karena setiap kealusan mah itu memang merupakan parentah Kangjeng Nabi secara tidak langsung. Oh nya. Wal ahadisu sareng ari pirang-pirang hadis fi fadli dzikri dina mertelakeun padilahna kautamaanna dzikir eta kasiratun loba eta mah fa'lam dalika ya ahi sing ingat kudu nganyaokeun anjeun atau buer muayyan sarupakeun sareng muayyan dina pada disupri ku mutakalim dalika kana ieu kaul ta Ijuddin ya ahi hei dulur wala tatruk sareng ulah ninggalkeun anjeun adzikra sarta kana dzikir walau ma'agoplatin sanajan sarta poho
Urang dikir mah ulah leungit urang terus dikir ka Allah sanajan hate mah urang teu nepi-nepi ka Allah. Kola ngadawu sahal imamnya urang mah tara aya karasana dikir ulah eureun. Kudu karasa kumaha tuh ngaburi cak ngaburi nong. Ulah eureun terus. Sanajan anger we hate mah geuning urang mah dikir ge. Anger we hate mah kaditu ka dieu ulah eureun. Sugan we beuki lila mah urang beuki aya peningkatan. Ulah eureun terus. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah taala ngadawukeun siru leumpang anjeun teh ilallahi ka kana menuju Allah taala. Urujan barina pincang wa mukasiron sareng potong tulang. Jadi sanajan urang ayeuna rek pincang rek potong tulang rek kumaha bae perjalanan menuju Allah terus leumpang ulah eureun-eureun urang menuju ka Allah. La maksuda illallah. Itu kan la matluba illallah. Wala tangduru ulah ningali anjeun marane teh ulah ngadago marane kabeh teh asihata kana sehat. Ye rek menuju ka Allah mah ulah ngadaguan sehat. Sehat bisa jadi jalan ka Allah, gering oge ge kudu bisa jadi jalan ka Allah. Tingali kurang Nabi Ayub. Nabi Ayub dipaparinan teh damang luar biasa tapi bisa nepi derajat leuwih luhur di payunan Gusti Allah. Oh, tingali kurang para wali, para ulama, para guru-guru dengan daguan kana sehat justru kergering bisa nganepikeun tah leuwih deukeut nepina ka Allah. Batolatun ari itu tangduru eta teh sia-sia. Oh nya nganggur sia-sia. Oh gunana ngadogan sanu komo ngadogan beres. Nepi ka urang naon ibadah ngadaguan beres. Ngadaguan nyalse eta mah cirina hate urang teh lemah ka Allah. Adanya kebe urang bae di naon ibadah teh ngadaguannya si moal bener ngadaguannya si mah mah sibuk kana ngadaguan kolot bengke moal bener buru-buru urang mah ibadah ka Allah manepikeun ka Allah mah ngadaguannya si ayana urang anu jadikeun sagala aktivitas sing ngajadikeun ta ibadah ka Allah. Wa qala ngadawu sa sahibul hikami nu ngagaduhan kitab hikam. La tatruk ulah ninggalkeun anjeun adzikra kana dzikir li adami hudurika karena teu ayana hadirna anjeun ma Allah taala sarta Allah taala fihi dina itu dzikir. Jadi ulah ninggalkeun dzikir ku sabab urang teu bisa hadir tah teu aya hadirna urang teh sarta Allah dina hate teh anger be poho bae ka Allah teh Gusti dina nalika la ilaha illallah hate mah anger be inget kana dagangan inget ka sawah ingat kana sagarupa ulah eureun terus urang mah dikir li anna ghaflata ma wujudi dikrihi karena sanyana pohona anjeun an wujudi dikrihi tina ayana dikir ka Allah eta asyadu leuwih banget min ghaflatika tinimang pohona anjeun ma wujudi dikrihi sarta ayana eling ka Allah. Tuh jadi kieu lamun ayeuna ninggalkeun urang ninggalkeunna urang aya dina urusan dikir pohona tah tina ayana dikir pohona urang nepi ka teu dikir ya hate padahal poho ka Allah dikir henteu eta teh leuwih edan tinimang ayeuna nya urang dikir hate poho. Tuh kan kieu nya aya jalma nu poho dohir poho batin aya jalma nu eling dohirna tapi poho batinna nu poho dohir poho batin eta teh leuwih edan tinimang ayeuna nu poho anu inget dohir tapi poho batina. Jadi urang dikir tapi hati mah teu daek nepi ka Allah teh leuheung kena kitu tinimang poho kabeh. Oh kitu entah. Ya Allah ya Rabbana mata kurang geus urang mah ayeuna harianeun atuh teu bisa wusul hate ka Allah can bisa wusul ka minimal lisan mah terus Allah engke tembus ieu kana hate nepi urang kana hate nu akhirna kebiasaan setiap ucap setiap langkah urang eling ka Gusti Allah. Tah eta wasa mudah-mudahan mah aya rupa yen ngangkat Allah ka anjeun min dzikrin tina dzikir ma wujudi goflatin sarta ayana poho ila dzikrin kana dzikir ma wujudi yakdotin sarta ayana nyaring tuh engke mah beuki lila mah diangkat hijab teh ku Allah akhirna dina lisan urang ngucapkeun dzikir hate ge terus nyaring ka Allah. Wa min dzikrin sareng tina ayana dzikir ma wujudi yakdotin sarta ayana nyaring
ila dikrin kana dikir mawujudi hudurin engke mah sarta ayana hadir hate ka Allah gitu. Wa min dikrin tina dikir mawujudi hudurin tina ayana hadirna ka Allah ila dikrin kana dikir ma'goibatin sarta samar-samarna amatina perkara siwal madkuri salian tinu ditutur ya Allah gitu jadi bekililam embuk peningkatanna loba geuning ya oke mah geus ingetna naon nu inget teh Allah we wa madzalika teu aya ari itu ayar pa'a kadunya alaleuy ka Gusti Allah bi azizin anu hese kahesean ka Allah cek Allah nepi insyaallah bakal nepi idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf dalam ma'arifnya di mana Allah geus ngabuka hiji jalan hiji caranya kerpikeun urang wusulna ka Allah wala tubali anna qalla amalu kan gitu idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf gitu di mana-mana Allah geus ngabuka hiji cara tina makrifat ka Allah pala tubali ma'ah anna qalla amalu kan kitu nya saur ieu ge maka moal peduli tah moal memperdulikan saeutikna amal fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika jeung sajabana pokona eta mah jalan makrifat ka Allah kitu jalma kurang ibadah kurang deukeut ka Allah tapi dina nalika ku Allah dibuka hiji jalan keur pikeun makrifat nepi kitu teh bi azizin eueuh kahesean di Allah eta ulah eureun hate urang terus dikir ka Allah paklam dalika ya ahi wala tatruk ulah ninggalkeun anjeun adzikra kana dzikir fa innahu maka saenyana itu dzikir eta umdatu tariqi jadi pokok utama tihangna jalan wusul ka Allah dzikir teh wa akbaru sareng leuwih penting-pentingna minas sholati tinibatan salat ya Allah ya Rabbana mata terus urang dzikir lain berarti ulah teu kudu salat lain salat mah udah salat ge kudu inget ka Allah ta eta ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan we urang diberi istiqomah terus biasa hirup hate mayunan dat Allah qala ngadau sa Ustad Abu Ali Ad-Dakoki rahimahullahu taala amin yaqulu ngadaukeun Abu Ali adzikru ari dzikir eta rukun qawiyun anu kuat fitorikillahi taala dina jalan usul ka Allah taala dzikir mangrupakeun rukun anu kuat nepina ka Allah balwa balik dari itu dzikir eta al umdatu tihang anu pokok pihada toriki di ieu jalan wala yasilu sareng moal bisa nepi saha ahadun hiji jalma ila bidawami dzikri angin kulanggengna dzikir jadi jalma moal bisa nepi wusul ka Gusti Allah lamun teh mah hatena teu dibarengan dzikir ka Allah hatena teu hirup ka Allah moal nepi-nepi teu butuh cangkam tuh aku lah ngadawuh sa Syekh Abdul Mawahib Asyadili rahimahullahu taala innama kana pastina kabuktosan naon zikrullahi zikir ka Allah eta akbaru leuwih agung minas sholati tina salat bahkan cek Mawahib Asyadili mangadawukeun ya zikir ka Allah teh leuwih agung tibatan salat kedudukanna teh kunaon sababna li anna sholata karana sanyana salat wa in kanat sanajan salat eta adimatun nu agung pakod la tajujum rajeun teu meunang salat mah pi badil auqati dina sebiak bagian pirang-pirang waktu bila fi dzikri perbeda dzikir ari salat mah aya boga waktu tertentu nyage agung tapi boga waktu tertentu teu bisa ayeuna urang megawe salat dina sembarangan waktu teu bisa fa innahu maka sanyana dzikir mah eta mustadamun anu disupri ngalanggengkeun bi umumil halati dina umumna tingkah are dzikir mah terus setiap waktu setiap napas setiap hiceup urang kudu dzikir ka Allah kitu entah waqala edan adawukeun deui ieu Mawahib Asyadili ihtalafu berlainan pendapat ulama teh ayyuma ari mana bae eta afdalun leuwih utama Abdul dzikri nuli utama dzikir sirona eta teh nu lalaunan o jahron atawa nu tari. Jadi itilaf ulama teh ye ari dzikir teh nu halus teh laun apa tarik ieu teh. Tarik apa laun?
waladi sareng ari anu akulu anu ngucapkeun kula teh bihi kana tu ladi annadzikru eta annadzikru sanya dikir jahron barina tarik eta afdalul leuwih alus liman pikeun jalma golabat anu ngalindih la alai kasih manaun al quwatu kakuatan min ahlil bidayati tina ahli mimiti suluk mimiti urang perjalanan hayang usul ka Allah. Keur pikeun jalma nu ngamimitian hayang usul ka Allah mah alus keneh tarik supaya engke teh ngobogaan kakuatan supaya hirup bari dioyag-oyag cenah geuning nya cek ieu supaya hirup hateuna kos tukang lauk oyag-oyag orangna. Jadi harus kena tarik ke urang mah nu kakarang mimitian hayang usul ka Allah teh. Nya tarik teh ulah sakira-kira kadenge bek urang teh. Kadenge ku urang nya sakira sabaraha jalma mah kadenge ku urang. Ulah nepi ka dikir urang ngaganggu ka batur. Tuh, itu supaya hirup terus hate. Mana wa dzikru sareng ari dikir siron barina rahasia mah eta abdul utama liman pikeun jalma golabat alaika golabat anu ngalindi alaika si manaun al jamiyatu kumpulan-kumpulan hate anu nyata kumpulan hate anu nyata min ahli nihayati tina ahli tingkatan suluk nyata. Jadi anu geus nepi usul ka Allah mah leuwih alus kana repeh. Geus we kieu teu kudu kadenge ku batur anu geus nyaan tingkatan nama. Tuh, jadi hirup terus hatena teh. Da eta. Wa qala ngadawuh ieu ahlinya aya daun deui afdalu siagi dzikri ari pang afdal segat dzikir lil murid pikeun murid eta qaulu la ilaha illallah. Madama salami langgeng lahu ka itu si murid naon hawa kasenangan nafsu. Lamun jalma anu masih keneh resep kana hawa nafsu maka sok lobakeun dzikir nu paling alus teh nyaeta la ilaha illallah. Paida paniat maka di mana ruksak naon ahwaituhu kasenangan nafsuna si murid kana kabuktosan naon zikrul jalalah kedikir kalimah Allah eta angpa leuwih alus lahu pikeun itu si murid. Jadi kaditu mah kan leuwih alus mah Allah 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 sakitu we. Li annama karana saenyana kalakuan jeung tingkah masama eta masama teu aya punaka di ditu ma'ari perkara yugni anu nyugihkeun itu ma hakikatan dina hakikatna sabab dina hakikatna teh di nu nyugihkeun teh iwal tidak Allah. Jadi ku ngadaukeun Allah 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 bahkan batur mangke teh aya hu kitu faham kudu maham urang sadayana tak kade kitu we pokona namanya. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan ku Allah hate anu eling terus-terusan ka Allah sehingga urang dina nalika maut teh husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.